Gimana hiji bapak-bapak ba'da subuh niat manehna ku niat naungkul ya niat manehna rek kasapikeun keluargana ba'da subuh ya rek geus kapanggih pakasabanana atawa acan eta malaikat teh ngaduakeun kitu kasih bapak-bapak eta ngaduakeun ieu si jelema anu niat rek nganapakan keluargana teh cing digampungkeun rezekina kerek niat can leumpang terus leumpang manehna dipamentakeun ka Allah pangampura gitu supaya tengah halangan karena rizkina terus kira tegas lempang beberapa langkah terus kadesak malaikat ke Allah pang minta ke diri rizki supaya mana nanti menang rizki eta pada subuh teh malaikat teh ngadara ruah di lawang pantot teh nungguan bisi teh ama eta si bapak-bapak teh anu boga keluarga itu tulang punggung keluarga nanti rek neangan rek neangan kas asap dipangawasin ke malaikat. Anjeun mimma yazkuru tina jelema anu zikir ieu siman Allah ka Allah fitil kasaati dina itu wengi pakun maka bukti anjeun wahu parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis at-Tirmidzi atau at-Tirmidzi sa Imam Tirmidzi atau Imam Tirmidzi wan Nasai sareng Imam Nasai wal Hakim sareng Imam Hakim mana waruya annahu sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngariwayat sareng diriwayatkeun annahu nausanyana ieu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga ngarahmatan Allah sallallahu alaihi kayu kanjeng Nabi wasallam sareng maparin kasalamatan ya Allah qala ngandika ieu kanjeng Nabi ngandika kana lapan rakaatani yarka'uhuma ba'nu adama fi jawfil lailil akhiri khairun lahu minad dunya wa ma fiha walaula an asyqa ala ummati la faradtuhuma alaihim rakaatani ari dua rakaat yarka'uhuma cenah kitu rakaat anu dilaku rakaatani ay dua rakaat yarka'u anu dihitung merenya kayak itu pas namanya rakaat teh rakaat anu tunduk kuma kana itu rakaatani ibnu Adam saha ibnu Adam atau anak incu Adam fi jaupil laili dina tengah-tengah wengi al akhir anu akhir khairun eta leuwih sae lau pikeun ibnu Adam minad dunya tirimang dunya wa ma fiha jeung perkara fiha dina itu dunya walaula an asyqa cenah kitu walaula jeung lamun tahan teu an asyqa yen syaqqa naonnya leuwih payahnya leuwih pecah ala ummati cenah kitu pikeun umat kaula la farad tuhuma cenah kitu dem becik kudu mardukeun cenah kitu farad tu kaula huma kana itu rakaatani alaihim dina itu mana ye Ibnu Adam tadi. Rawu parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Ibnu Nasrin sa Imam Ibnu Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata wal isru. Beres roes tutup rampung ti musannif nerangkeun kana maqalah anu ka-22. Anu mana kamari ki musannif dina maqalah anu ka-22 teh nerangkeun tentang surga jeung neraka. Jeung naon wae nu aya dina isi surga sagala rupa isina kanikmatanana jeung sadaya rupa anu aya di neraka kanyerina cenah kitu jeung sagala rupa
kasusahna di jero neraka kemarin diterangkeun dina maqalah anu ka-22 ayeuna ki musannif bade teterekel cenah kitu naik deui nerangkeun kana maqalah anu ka-23 anu mana ieu maqalah anu ka-23 teh an ba'dil hukama hiji riwayat ti satahana pirang-pirang ahli hukum saur ba'dul hukama teh cenah kitu tolabda cenah kitu milarian anjeun asyaratu minal fisoli kana 10 pirang-pirang perkara anu mana cenah kitu ieu 10 pirang perkara teh aya dina 10 tempat. Pawajarta lamun ieu 10 perkara dina 10 tempat ku anjeun geus dilaksanakeun pawajarta maka bakal nemu anjeun hak kana 10 perkara sarua. Bi asyaratin ukhra dina 10 perkara anu saeja. Kahar diri teh. Ieu nya. Kana kabeh 10 perkara na aya 10, barang na aya 10 dina 10 tempat. Dina 10 tempat anu aya perkaraan eta teh aya 10 penghasilan gitu kan itu. Aya 10 kauntungan. Nah eta ta urang teh kudu bisa neangan tina 10 perkara anu aya dina 10 tempat eta lamun beunang eta nu 10 perkara teh bakal menang 10 kauntungan. Itu maksudna singkatna. Naon wae cenah nu 10 teh talab ropaata aya ropaata kudu bisa milarian urang kana derajat anu luhur. Nu kahiji. Jadi santri urang ya kudu bisa naikkeun derajat. Kap sanajan santri dipandang sebelah mata ku batur tapi urang ulah nepikeun ka leutik hate. Santri mada su. Pan, komo deui santri salap euy. Heuh, sakolah henteu isuk-isuk batur neangan duit urang mah sarare itu lain isuk-isuk batur mah sibuk ke pasar sibuk ke mana ke kantor urang mah ngadaweung we cenah kitu saur abah teh di mana dina jandela rek kamarana eta jelema teh kitu sigeh eta percaya bae ka pangeran eta bahasa santri mah pasti kitu ye sare bada subuh teh Irisuh pakro tapi ku santri mah dilakonan eta wajar mun santri sarusah eta kelakuan sia baheula keur mah santren sarewe bada subuh anak bada subuh teh ulah sare itu sare mah nundutan hungkul cenah kitu tapi nundutanana tibra keneh nu kitu teh sare pedah henteu bari ngagoler bari diuk da eta bisa diuk sarena bari diuk berarti eta teh keur ngamalkeun tarekat pijongkok. Iya. Padahal geus pijongkok eta euy keur diuk diuk deui. Gitu kan. Mun cuk urang mah golerkeun gitu. Ieu diuk deui gitu nundutan deui gitu. Wah, minimal urang geus moncorong panon poe geus meletek ka sare di dinya. Soalna ieu di mana hiji bapak-bapak ba'da subuh niat manehna ku niat naungkul ya niat manehna rek kasapikeun keluargana ba'da subuh ya rek geus kapanggih pakasabanana atawa acan eta malaikat teh ngaduakeun kitu kasih bapak-bapak eta ngaduakeun ieu si jelema anu niat rek nganapakan keluargana teh cing digampungkeun rezekina kerek niat can leumpang terus leumpang manehna dipamentakeun ka Allah pangampura kitu supaya teu ngahalangan kana rizkina terus kira teh geus leumpang beberapa langkah terus kadesak malaikat teh ka Allah pamentakeun diri rizki supaya manehna teh menang rizki eta bada subuh teh malaikat teh ngadaru'a di lawang pantot teh nungguan bisi teh ama eta si bapak-bapak teh anu boga keluarga kitu tulang punggung keluargana teh rek neangan rek neangan kasab dipangwasin ku malaikat itu hari santri sih pada subuh naon sar aku pakai nama subuh bukan mas kan pakai nama ngaji loba naiknya di setiap pasantren dina waktu ba'da subuh jeung ba'da asar besok aja dua ngaji sabab kunaon lamun jadwal ngaji dipake ari ba'da subuh mah dipake HS na yurisul pakro lamun ba'da asar mah dipake yurisul junut gelo cenah teh 40 poe we sare-sore ho ke moal di dieu cicingna di sol
solokan didinya sabelah ewan jeung Silimban nu luhur simpret ku sabab sare-sore dihandap baturan ku sinada di udah dicuna pas air terjun didinya itu itulah sare-sore wae atuh ayo can karas badan icin abis sare-sore wae cenah gitu tapi teu gelo-gelo tumbuhan kedeng deui gelo lagi soalnya udah geus katingali remang-remang gelona ditanya ngajawabna rada leler hat geus di mana gitu loading heula sakedeung eta gitu rada nge-lag jadi gitu lo bating sare-sorena bisi gitu tapi bisi bosan gitu hirup cager nyapek we leukeun nya sing istiqomah sare-sorena eta bisi ya Allah sayang gelo eta yurusun sare-sore teh matak lamun sare-sore udang maghrib kira tepugu we hirup teh rasaan teh geus subuh we geus subuh gitu sebab naon gitulah sare-sore mah kepikiran teh ngalayang we hayang teh sare deui digolerkeun deui hayang teh kitu sare-sore gitu jadi sare-sore mah nagih sarena teh gitu lamun sare subuh mah teu bisa ngalawan gitu henteu nagih mangan hayang we gitu hayang ngalawan tapi teu bisa saking kutun lamun sare-sore mah nagih gitu tah sanajan geus teu tunu ge hayang ngagoler gitu tah sare-sore gelo ngeunah teh nya keur teu gelona ge teu laku na deui komo di gelo gitu main ngali kulit kaca Sorry di sini ada mah rumah soal sare-sare wae ulah aja bapak nyieun waktu jadwal nya ngaji pada subuh jeung pada sore teh supaya teu dipake sare nabi penting jam sakieu soalna supaya penting teh rada dipake ibadah lah tong ngopi wae ngaji sakedeung gitu pi jam 10 pirage mau dilatih tangke jam 10 kali teh nopek teh teuing kita marekna wirid rek naon pacer mabar geulah marhaba bareng itu nyata tapi orang kudu bisa neangan karena derajat nuluhur salila hirup teh gitu jadi orang kudu ngarintis di mimiting ora teh urang pamikiran mah kudu geus nepikeun ka luhur gitu ya urang teh kita hayang kieu gitu kudu boga patokan heula gitu ulah aing mah kumaha Allah we gitu heupek maneh rek kumaha Allah rek maneh tapi lamun dibere susah ku Allah ulah ngarasula gitu cah ieu na teh syaratna teh lawan maneh rek pasrah ka Allah lamun dibere ku Allah cobaan dibere ka susah dibere ka bingung ulah ngarasula ari ngarasula keneh mah berarti can pasrah can tawakal jeung can konaan ari kitu mah gitu can kapangkatan ku urang anu kitu urang kudu natah heula yeuh gitu dina teh kaudag lagi urang teu panasaran teuing gitu komodi lamun kaudag alhamdulillah tapi kudu kitu santri mah ieu nya kawani kudu gede KPD kudu gede ngomong kudu bisa ulah gede cahak mah goreng gitu tadi gede cahak mah ngomong kudu bisa tuh gitu sebab naon rek naon din dibanggakeun ku santri lamun lain kawani KPD omongan bisa dipercaya naon duit teh boga rupa sakieu-kieuna santri eta gitu eta kudu boga bisa gitu kadang mah dikobong nama ngaji non ngan saukur ngaji balik ka imana naon jadi bos material cenah gitu atau jadi bos mebel misalnya naik di mana cenah gitu pan sia mah cenah jurusan anak kita beli kan gitu ngaranna rizki eta gitu sok tapi ngajina ulah ditinggalkeun sakitu sia teh ku aing teh dibere sakieu cik Allah teh rizki tah syaratna hiji lamun ieu hayang langgam ngaji ulah ditinggalkeun gitu ulah karena sibuk ku eta jadi ninggalkeun ngaji tak kitu urang mah dinu ngaji heula tah eta batina gitu nya urang perlu neangan derajat anu pitakbiri nu agung wa huwa ru'yatu qimatin nafsi jadi batur ningali ka urang teh harga diri ya nah gitu jadi setiap jelema nu ningali ka urang teh aya segan aya sieun tah gitu tah santri kudu bisa nyampe ka dinya we ulah dianggap lah sia eta mah santri tah ulah dikitukeun urang teh jadi kudu nuhun pangarsa nu agung udah gitu ka urang teh euy batur teh sebab santri mah penting kan kudu boga sima dunia teh mata paruasa atuh syariat puasa sih mana jadi urang teh kudu ngomong kudu bisa bikin ka ku cicing ge batur geus sieun gitu tah ku ngaliwatna wae ge batur geus tungkul gitu teh eta
pangkat nu luhur teh kudu bukan kitu. Hormat gitu. Lamun urang yang dihormat ku batur, urang ge kudu ngahormat ka batur gitu. Pang-pang mah ka guru sorangan gitu. Ulah sul adab ka guru teh, ulah sangeunahna, ulah pedah deukeut jeung guru jadi sangeun. Sangeunna kan aya bapak mah di dieu pan jeung santri bebas. Abi jeung santri da deukeut gitu. Model ka bapak misalkan sanajan bapak deukeut jeung santri, dengekeun urang teh kudu boga spasi di dinya teh, kudu boga sekat. Ulah sangeunana itu mah guru, urang mah santri gitu. Sanajan bapak ngajakan deukeut tapi urang kudu boga sekat angger jeung santri mah sekat karena bisi ngalun nya karunya ka santrina di mana santri geus ngalunnya ka guru moal aya ilmu nu manfaat atuh kitu. Awas ka gitu. Jadi batur teh ningali ka urang teh boga harga, aya hargaan, apa wajah tahap tawadui, maka bakal manggih anjeun lawan anjeun geus boga derajat nu luhur cenah kitu, wajah bakal manggih anjeun atawa fit tawadui dina sifat tawadu. Urang ulah yang sombong ti dinya euy. Lamun urang geus dipandang luhur ku batur, geus katingali aya harga dirina gitu, batur teh hormat ka hiji jelema atau ka urang teh, urang dirinya ulah nimbulkeun sifat takabur tapi kurang timbulkeun sifat tawadu dirinya. Kitu ulah padah batur teh ningali ka urang teh pungkul. Batur ningali batur panggih urang teh bu boro-boro hayang sasalaman, hayang suntangan, ulah aya takabur dirinya. Tapi urang kudu ngayakeun sifat tawadu wa huwa cenah ge. Nya bener. Wa huwa kama qala al-Fudaili antah do'al lil haqqi wa tanqada lahu wa taqbalu lahu mimman qalahu. Jadi kieu cenah kitu cek Imam Fudail mah ari nu ngaranna tawadu teh cenah kitu. Sanajan urang geus dipandang alus ku batur, diustadkeun ku batur, dikiaikeun ku batur gitu. Misalkeun naon teh tapi orang lamun batur aya nu ngaluarkeun pendapat tarima ku urang heula dengekeun ulah leh sia cenah kitu aing mangajina ge 10 tahun sia mah karek 1 tahun kudu cek tah ulah kitu tah. Kebanyakan santri anu gagal teh kos kitu. Di mana manehna lepas santri leuwih lila ti si A atau ti si B nganggap enteng ka si A jeung ka si B gitu. Da sadap ilmu mah teu bisa diukur ku kitu ku mangsa gitu kan. Padahal Allah ya ilmu mah inget cek abah. Dak pararaji dak kira nah teh gereta bah capek ngaji teu bisa wae wah abah dibalar eta harita keneh ye ngaranna ngaji urang mah saukur wajibna ge saukur ngajina euy bisa jeung teu bisa nama kumaha Allah sanajan sia ngaji puluhan tahun ribuan tahun Allah teu ngerasakeun maneh bisa ngaji moal matak bisa ngaji gitu tapi ganjaran mah menang terus sanajan maneh ngaji ngan sapoe ku Allah dikersakeun maneh bisa ngaji harita keneh kitu eta bahasan abah tamat orangnya nak itu jadi kewajiban mah ngaji bisa jeung teu bisa na ngaji eta mah kumaha aya ganjaran jeung atuh ganjaran geus puguh geus teu kudu dipenta deui gitu ganjaran mah geus pasti padahal salat ya Allah mana ganjaran karabi pikeun salat teu kudu dipenta emang geus kawajiban kitu eta teh nya Asep arti Sep kumaha cenah ari kaharti teh wa talabdal ibadata ghayata ta'zimi lillahi fis sholati. Terus ayeuna kudu milarian deui cenah anjeun nu kadua al ibadata kana ibadah naon ghayata ta'zimi lillahi cenah kitu nepikeun ka banget ngagungkeun ka Allah teh fis sholati dina salat teh ulah keceprak-kecepruk sangeunahna cenah kitu lain boh tempat pakaian jeung badan teh usahakeun kurang bersih tah salah sahijina tahu tah ulah keceprak-keceprok likum-likum gajlang ngahajat tiap pada maghrib dayakeun ngawirid bareng teh kunaon supaya teu likum-likum gajlang beres ngawirid pan urang teh ngaji di Quran istri gitu beres ngaji Quran langsung nyambung kana ngaji langsung nyambung kana salat Isya beres salat Isya langsung ngaji ngahajat supaya penting urang teh henteu dijieun teu ngalakukeun perkara anu matak nyieun dosa sakitu di dieu mah tuh eta punya aja gitu kaputingkeun injak ka jam 12 nya aja sok ngawarid di dinya teh nu rek ngawirid mah teu kitu naon da masing-masing nu ngawirid si A moal mungkin nu menang kaistimewaan si B angger nu puasa si A nu menang ganjaran ge si
si A terkecuali lamun si B nyieun gitu pagawean anu mantap misalkan teh pang masakeun pikeun si A keur buka tah eta kacepretan eta gitu lamun cek abah teh lamun si A puasa cenah gitu terus si B eta puasa terus si B teh pang masakeun naon dahar pikeun si A buka puasa sampai me ganjaran ka manehna eta setengahna geus boga si B anu pang masakeun ku Allah geus dibere setengah ganjaran ti si eta tapi teu dikurangan ganjaran si A mah gitu lain misalkan nah anu puasa aing ganjaran dibagi dua lain gitu tapi misalkan ganjaran puasa si Asep teh gitu 10 dipangmasakeun ku si Hila tah si Hila teh menang 5 tapi nu si Asep dikurangan teh teu mantak dikurangan ngan ku Allah dibere eta si B teh 5 ganjaran gitu eta teh arti teu dikurangan ganjaran puasa mah gitu ngan ku Allah dipasihan eta nu masak pikeun anu puasa teh jang buka dibere 5 satengahna tina nya kitu deui lamun misalkeun dina puasana teh alus sagala rupa kasunahan dilakukeun wajib teu diakhirkeun ganjaran teh dipikeun ku Allah teh diberena teh 30 nya meunang berarti nu si pangmasakeun 15 gitu maksudna teh lain dicopot setengah dibikin kanu masak lain ngan boga setengahna tina ganjaran puasa gitu eta teh terus urang aya orang puasa mah pamasakeunnya nu puasa gede ganjaran nu puasa maneh puasa tuh itu nya ari puasa kabeh ari henteu kabeh ngawirid kabeh dipikeun ka ngahieng gini dieu nya kudu ngawirid henteu jempling ti iseun jiga gaangkat tincap jadi teh eueuh ngawirid di jajak aku ngawirid deui urang menta ka Allah menta ilmu sakitu we penting teh teu kudu hayang menta anu lain-lain menta ilmu ka Allah teh supaya naon supaya jadi jalma sakitu supaya jadi jalma anu bisa nu paham kana ilmu sabab para Allah kan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun jadi jalma nu berilmu jeung nu teu berilmu mah teu sapadan sanajan mah duitna loba di teu berilmu mah eueuh teu sapadan di ibarat inu berilmu miskin ieu nu teu boga ilmu loba awal kieu ye jingjek kitu tah mending keneh maneh teh boga ilmu tapi non miskin tapi boga ilmu daripada beunghar teh boga ilmu kitu nya lainna beunghar misalkeun maneh teh boga warisan ti indung bapana jadi beunghar teu bisa ngagolangkeun anak kana teh beak mah ya gitu tapi mun manehna miskin daek ngarintih tina duit 1000 2000 3000 4000 5000 nepikeun ka jutaan miliaran triliunan jadi eta ku sabab daek mikir manehna boga ilmu gitu ilmu mah teu berat mamawa sugan ieu nu boga talaran ti mimiti amil amil Jurjani Yakulu Imriti ke gedeung di Alfiah aya teh nu huluna dengdek kieu moal aya teh berat teh teh mah mamawana ya moal sugan aya dengdek da si Asep malen ku berat ka ilmu eta mah berat ku tunduh ya berat ku tunduh ya sugan kitu ulama ieu anu ngarang kana ieu kitab dengdek teh leupang kieu ya kieu dah nu dengdek leupang lagi jadi bahkan beuki gagah kitu jalma nu berilmu mah sabab ilmu mah teu berat mama atuh bukan sieun cenah mah katalaran teh kudu bisi dengdek hulu saking ku berat-berat mah ilmu eueuh haja ilmu eta teu berat supaya naon supaya semakin terus otak urang teh pokrokan ku ilmu terus gitu artinya itu saya itulah malas geran nalar saya gitu jadi kan lamun anu dengdek tukang ngapalkeun mau jadi dengdek kana teh gitu nya heuh atuh da dengdek na teh ku sabab tuluy aya daek ngapalkeun mah matak tuluy sabab otakna mikir dan nu nyieun tunduh mah ku sabab otak cicing lain maksud cicing terlumpatan tapi otakna teu daek mikir mah malek tunduh eta teh moal jadi tunduh na teh ku sabab otakna cicing matak lamun ke cicing urang umum tuluy sok ngapalkeun gitu otakna orang keras gitu tah saat supaya otak orang teh encer gitu encer cenah ge buktina naon keluar cenah cepil koneng eta mah cole nya punten eta lain otak encer gitu mah cole bau gitu gitu otak abi ge encer tah nu encer mah gitu tah jadi set geunangeun pake ngapalkeun sok bae biasakeun namun urang nalar jam sakitu ulang ngeclok heula gitu kayak bertambah jadi orang kudu ngitung kapasitas gitu biasanya orang nalar teh ngan sajam teh meunang 5 bet
isukna nalar deui. Lamun dina waktu saja ngurang 15 menit geus menang 5 bet, tambahan deui eta nu 15 menit misalkan jadi menang 2 bet jadi 7 bet sugan kitu. Jadi ulah ditambahan sakitu we heula. Kete dina sajam teh urang bisa nepikeun ka 20 bet, 30 bet berarti otak urang teh geus mulai jalan di dinya teh. Ciri nih otak urang jalan teh nyirikeunana ti mana? Di dinya tah. Sajam urang teh menang 5 bet, isukna nalar deui jadi 7 bet sajam teh, isukna nalar deui jadi 10 bet nepikeun ka 1000 bet bisa bisa. Cek satu bisa KBG nu teh bisa. Punten pangersa di ditu digendur. Anjeunna nalar kitab telami ngasakur kieu. Kitab kanal di kieu macam. Set geus dibaca katalar kabeh. Dibikin ka es cenah kitu saur santrina di kanu kepala keunana leeh eta. Saking ku panas-panasna kepala dipake nalar. Sajam nalar kieu. Saking masa eutik saya. Kanal gitu. Kenal. Isi es balok di kanu kepala keunana leeh gitu. Cik santrina. Itu cenah. Urang mah boro-boro es eka diekeun leeh. Lumayan tiris kan gulu gitu. Jadi gulu anu baal lain es nu cair orang mah kitu. Gulu anu baal naon cenah gitu. Cek es teh cenah kitu nya eta santri mah kudu bisa jadi kudu siap dina setiap kudu aya gitu tah. Nah udah kira misalkan dicinta asih tatangga jelasnya mau udah mau neangan sasahat asir pangaibatan itu ya ih dari cina sakalian asli mama sholat asih ya kayak atuh bungkus heula ibu cenah sok bungkus heula dan aing geus dipanian aku dibungkus heula dibungkus pan puasa di sholatan di depan sakalian kudu bukan sia kudu bisa atuh itu ngabungkusna kudu bisa ngamandianana kudu bisa nyolatanana kudu bisa ngurebkeunana kudu bisa saya teh jalur santri kadinya santri mah kitu gaweana teh jeung nu paeh we teh jeung hirup mah kudu digawean jadi kayak gawe sorangan hirup mah gitu kitu gaweana teh jeung nu paeh Asep santri cenah kitu nya muhun abdi teh santri palaman santri pangaibakankeun ieu nu maot tong boroning nu paeh nu hirup ge poe dipandian gitu itu bisa gampang hirupan naon ngamandian nu paeh mah gitu diguyur mah mata ngambek guyur gitu aya hirup hayu ngambek mah teu kabur urang itu nya pada rupa Asep cenah kitu da ieu teh geuning datos dikuburkeun teh sok aya tahlil cenah kitu kumaha pamimpinkeun tahlila mangga sia cair tuh pas Asep cair kamari tah nya khair itu pan saminggu itu tak proyek santri mah nu paeh tak ngadua cing loba nu paeh santri mah kitu tah dua santri mustajab coba geus teu barokah duit awal-awalan akhir bulan teh nya dikobong harita ieu keur gorengan dikobong dak mun anu paeh hiji we cenah kitu hayang ngopi ya gitu mentanan teh anu paeh hiji cenah kitu soalnya hayang ngopi ya teh bener we eta mah langsung aya ondangan nyolatan cenah kitu ayeuna sore dak jabah doa aing hayu nyolatan cenah kitu main 10.000 pan eta di amplop eta teh pentingna tarahlil pan jadi kudu masak we saminggu eta mah santri mah mun anu paeh teh barungah teh di ditu mah ih bungahna luar biasa ada di desa santri bunga da keluargana mah careurik eta teh sedangkan santri mun tahlil gitu kan lamun misalkan santri aya 500-an anak ka ditu nya aing teh ceurik ditinggalkeun ke keluarganya ceurik beak duit aing teh gitu mah kan santri cenah gitu tak proyek gede ya cenah kudu sieun tapi na eta anu maot teh kitu anu katinggalkeun teh da doakeun atuh ku santri juga dua santri mustajab kabeh gitu nu teu dijabah ku Allah dijabah dua santri ngan dipending sakitu eta doana ngan dipending gitu jadi ceng calengan cenah mun santri ngadua ya terus ku Allah teh teu dijabah harita keneh berarti urang jadi ceng calengankeun doana teh pikeun iraha pikeun engke geus kawin gitu ya kata ayeuna ngadua terus keun teu dijabah ge ketingali geus kawin mun teu dijabah keneh karak teh protes ka Allah jadi gitu cek guru ya gitu itu tadi ceng calengan ke cenah ada orang teuing keur supaya urang semangat ngadua mun teuing emang bener aya keteranganana gitu nya ngado orang teh diceng
Selegatkeun sabab cenah gitu. Engke di mana hiji santri lalaki kawin cenah gitu bakal buka pantoris rizki teh nya tarizki nu mana eta ngadua urang ti salila bujangan ngadua diceng-celengankeun ka belah dinya mata ngadua aya cing loba ulah kadula teh ngadua kaream ngadua ngaminan batur atuh anu keur ngadua ieu mangaminan ya amin geus we doana panjang ya aminan mangan sakali gitu aminan kurang kabeh ulah eureun-eureun eta teh amin anu pergi ngaminan kitu teh kudu maca nu maca mah lieur ngaminan hungkul kan ka eta kabagian doana pan eta kudu ngadua teh dibacakeun teh na Allahumma ksif anna jang kabehan domirna teh gitu kan wasrif anna jang kabehan wanfa anna jang kabehan eta gitu lamun urang teu ngaminan berarti urang moal kabagian kitu we eta mah ada kurang aminan di mana-mana enak nu nate kana jama di mana ngaminan berarti eta nu kabagian nu teu kaaminan nya mah kabagian eta mah dina Allahumma gfirli gitu kan ngahaja diganti Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamuma kama rabbayana sigoro ngahaja teh dijamaakeun supaya kabehan kabagi ku nyebutkeun amin hungkul sakitu eta ulah kadul ngaminanana amin jiga nu teu daek jiga mana yang duit teh mana yang duit henteu coba ke mana yang duit wih mana artosna tah jiga nu kitu mah resep jadi amin tah kitu urang mah mana yang duit teh 1 juta angkat ya ulah dihandap we kieu maneh hayang duit teh gawe hayang duit teh gawe kitu we terus gitu itu angkat leungeun kalau cincin urang teh menta ka Allah kitu eta isyarah urang teh menta ka Allah da Allah mah resepna dipen tambah sok sanajan Allah nyaho kan hati tiap jelema nyahoeun si Asep teh hayang motor misalkan teh da si Asep teh menta mau matak dibereng ku sasaha oge pangoroning ku Allah ku sasaha oge moal dibere boga duit teh menta ka dealer abi trek meuli motor dibere moal ku dealer nya mau lah tuh bebe jam datang ka dealer cicing gitu sanajan nya kalau duit kumaha aya naon Pak gitu aya naon Bapak teu dibere moal eta motor moal matak dibere lah gengsi lah jeung Allah mah pokoe bejakeun ya Allah yang anu gitu penta teu kudu gengsi teu kudu era naon kudu era saudara tahu karena Allah mah resep di penta teh nya uduni astajib lakum man lamun anu ngadua teh kami diijabah ku ngadua berarti nu teu ngadua diijabah mah rek naon nu diijabahna di mana teh menta mah kitu meureun nya sok we teu bisa ku Arab ku Sunda undak naon da moal mantak teu pahameun Allah pasti paham lah kana bahasa mana-mana oge tong browning bahasa jelema anu teu bisa ngomong wae ge kahartieun asal isarah mental gitu ternyata itu aja sebenarnya fi sholati dina salat pawajad taha al ibadata fil waro itu lamun urang dina salat geus bisa cenah kitu manggih terus apinan teu keceprok dina salat cenah itu dina ibadah urang fil waroi bakal manggih urang ke dina salat urang teh fil waroi dina kaapi terus naon cenah ari waro teh saur Imam Ibrahim teh al waro tarku kulli syubhatin wa tarkul fadila dinya eta ninggalkeun sakabeh perkara anu subhat eta jelema nu waro gitu nu subhat teh kumaha anu di antara halal jeung haram al halalu bayyinun wal haramu bayyinun jadi teuing haram teuing halal ta eta teh subhat eta kudu ditinggalkeun ku jalma-jalma anu waro mah model urang baheula keur leutik manggih duit 10.000 atau manggih 1.000 eta duit teh subhat lain baheula keur leutik cenah kitu lamun dilengkahan eta duit 7 kali teh bakal jadi milik urangna ngaleungitkeun subhat ku dilengkahan 7 kali bisa jadi halal eta baheula eta keur leutik ditengkahan 7 kali cenah kitu bakal jadi milik urang ngaleungitkeun subhat semudah itu teh baheula mah keur urang canya gitu sedangkeun ya ngomongkeun subhat mah lamun urang manggih duit misalkan teh 5.000 niat kurang mau dicopot lagi salabarkeun satahun kurang salabarkeun ku terang-terangan salabarkeun kurang can aya nu ngaku keneh gitu satahun nih kurang salabarkeun ku jalan susulumputan tahun eta terus can aya nu ngaku keneh satahun tunda eta duit 5.000 teh gitu can aya nu ngaku keneh karak pek rek dipake ge tapi di mana aya nu ngaku kudu digantian lamun hayang make kana eta
duit lain ku dilengkahan 7 kali ya teh kudu nage 3 tahun aja sama bari jeung eta kalau anu ngaku kudu digantian kudu dilengkahan 7 kali jadi halal masa kecilmu indah na aja kecil manggih mobil lengkahannya 7 kali jadi milik gitu. Manggih pamajikan batur lengkahan 7 kali milik aing cenah ieu da geus bae geus nikahan cenah. Aduh masyaallah. Kitu nya. Tapi mun manggih pamajikan batur salabarkeun saya 7 kali. Gitu. Terang-terangan ieu pamajikan saha gitu nu ngaku keneh nari mah ngaku gitu. Duh setahun deui susulumputan kelengitan pamajikan teh gitu. Teu keneh wae setahun antapkeun ulah di Paraban ulah naon. Ke satahun ada kawin ada geus paeh di Paraban satahun. Jadi Paraban setahun cenah gitu. Balai kata Zep lah. Ieu mah mun barangnya. Berarti mah makhluk atuh. Makhluk mah ulah itu. Asep. Itu nyata ke bakal manggih kana sifat war. Cenah kitu lamun urang dina salat geus bisa ati wa talab tarrohata lil qalbi wal badani fil khirsi bikasril ha'i ayal ijtihadi fi talabil amwali cenah kitu tah ayeuna nu katiluna nyaeta urang kudu neangan kana kaenakan awas maksudna kan kanikmatan kaantengan kaademan lil qalbi pikeun ati wal badani jeung badan gitu ati urang teh kudu dijieun anteng badan orang kudu dijieun sehat model kieu urang boga penyakit emah euy urang teh boga penyakit emah isuk-isuk can ngadahar sangu geus ngadahar rujak anu ladana teh luar biasa atau isuk-isuk geus ngadahar seblak lada bari jeung cengek bagi 2 kilo misalkan ada gitu dijieun seblak eta mah seblak kerupuk seblak cengek we nyawa cengekna 2 kilo mah di nggak ada harus sebelah candahar naon gitu kan itu orang sidik boga emak itu isu-isu candahar sanggus candahar sebelah ada nih gitu teh urang teh dolim sebabna urang teh ku Allah dititipan badan dititipan jasa gitu lamun hiji jelema katitipan hiji perkara kudu dijaga atau kudu dilalawarakeun misalkan abdi kasih Asep ini tip sapeda gitu kan ini tip sapeda habis kasep kusi Asep rek diapikan eta sapeda teh atau rek diantap dilalawarakeun nya diapikan atuh kitu nya komodi bari dikumbahkeun mah eta nu nitipkeun kumaha bunga henteu nya bunga kitu deui Allah teh nitipkeun jasad ka urang euy kitu kan ieu aing teh nitipkeun jasad ngan jasad nu maneh ngan ieu nu dititipkeun teh aya hiji panyakit nya teh emah gitu kan. Terus kurang teh ini isuk-isuk si awak teh candahar sangu geus dahar kopi atau geus dahar seblak berarti nu kitu urang amanah teh kana titipan ti Allah. Nya henteu atuh berarti zalim eta na pas kitu teh. Awas kade kado zalim. Nah udah cenah penyakit macam gitu ki heueuh karana penyakit mah lamun Allah geus ngedal. Misalkeun teh sanajan urang boga penyakit kitu ari cek Allah na moal geuring mah moal heueuh. Lamun benar kuas gitu Allah misalkan teh segala rupa nu ditakdirkeun di dieu teh naon ngaranna teh geus aya kudrat jeung rahmat Allah emang benar tapi saeueutna orang kudu bisa ngajaga lamun benar maneh eta mah minta budakna kayakinan lamun benar maneh misalkan teh geus teu sieun ku lebah nu kitu sok ngagoler di jalan tol bener teh ngagoler sok maneh di jalan tol lamun misalkan Allah teu ngedalkeun paeh maneh mau kudu paeh sanajan kalinggas ku truk gitu di jalan tol wadi henteu teu wani berarti can ngedalkeun bisa ya yakin eta kurang kudu ngajak nah kitu nu ngaranna penyakit mah kieu moal matak paeh ku penyakit moal matak paeh ku ngadahar seblak moal matak paeh ku ngadahar seblak moal matak paeh ku penyakit kabeh geus aya waktu mah sok maneh geura ngagoler di jalan tol ayeuna gitu kan jalan mobil segitu tararik sok ngagoler di dinya lamun Allah teu ngedalkeun maneh bakal maot bakal kajus moal matak kawin moal matak maot sanajan ngagoler di jalan tol wan teu cenah gitu matak ulah gede ini kitu titipan eta ti Allah teh awak teh jaga ku urang kasehatanana da urang mah ieu biasa lain urang urang mah eruh
mata nu disiksa ke di neraka teh lain jasad nya teh da jasad mah teu boga salah naon si jasad mah nyata nu salah mah si eruhna nah i jasad mah titipan ti Allah kudu dijaga ku urang dina kasehatan dina sagala bisi dolim urang kana titipan ti Allah matak mun asep diberi jasad ku Allah nu kasep ulah sok dibangga-bangga eta mah boga al teuing-teuing terus nama ting kumaha bentukna gitu kan da eta mah syukur jas duh aing maka sakali lirik 2-3 cewek euy gitu misalkan atuh misalkan eta mah syukur jasad titipan di al titipan di al pernah gitu asep ngarasa meuli irung pernah gitu asep ngarasa meuli mata pernah gitu asep ngarasa meuli leungeun henteu kan bagi dipasian ku Allah dititipkeun ka urang mana di sugan anu diobral yuk irung sama arek meuli aya serius weuh aya ge dioperasi ge kan saukur geus aya ti dituna irung gitu dengan gitu aya oh iya man panon oh iya bibir meuli bibir mah bisa buka bibir 10 supaya pintar ngomong aja ditempelkeun di mana eta bibir teh gitu emang Naruto mata bisa dituna di lalunya itu kan orang tuh kudu bisa ngajaga karena ketenangan hati izin karena ketenangan badan dan eta enak hati ulah sok neangan karena penyakit dina hati sia mah ongko hayang naon tenang hati gitu tapi eta penyakit hati di tangan model nyeri hati gitu misalkan nanti sedangkan nu ngaranna nyeri hati sok rumbat rembet kadang kana jangar teh kana awak teh nangis paranas tiris teh mencret teh naon deui sok kremian teh pokona wah macam-macam eta dina hati eta ngarembet ka ditu ka itu tadi karena tidak dahar teh tambah jeung ya tidak dahar mah alus ya gitu nah cenah sia teh kamari mah daharna teh saboboko pun sorangan ayeuna mah nah daharna teh cenah kitu ngan jadi setengah boboko asa dipertanyakeun kan setengah boboko nyeri hate teh geus ting cering mana nyeri hate cenah kitu da bane mah meakeun kejo meakeun kejo mana biasa kitu eta anu nyeri hate mah rumbat rembet ka ditu mending lamun kana kaalusan dina nyeri hati nanti jadi daek ngadoa ka Allah ini mah lain jadi kana teh para lugu kana teh gitu nyeri hati teh lain ku sabab putus cinta unggul kadang kuningali kolot kadang mah pas ya wae kadang kalian nyeri hati ka budak hati jadi budak broken kan broken home di mana mah dan teh hancur-hancur acan disebutna broken teh hancur urang ari home teh imah urang broken home imanaan hancur pas ditong kurang kayak mana dah halus kayak nih gimana sebut broken home namun broken family bener tak hancur keluargana bener ini broken home hancur di mana ya belah mana hancur itu di kamar aing bocor atau lebih hancur aja itu ya broken home itu ya mata kayak orang bising guys jadi kolot boga anak geus rada dewasa punya geus ngerti ulah sok pas ya hareupeun anak tuh soalna anak mah tangkap rek pas ya teh sok selumputan heula anak tah ulin heula tahan heula kurang gitu ulah hareupeun usahakeun anakna ulah nyaho kana pasya urang hareupeun anakna urang harmonis romantis gitu hareupeun anakna bungah ti anakna tuh abis umur kan beut kita karena pernah ningali bapak jadi gitu pajak gitu maka kopi kudu diturutan cik abi mah kudu diturutan dia lawan pasya jeung pamela pasti aya wae papasya mah ngan usahakeun komo di hareupeun umum mana di hareupeun jelema sia teh ku aing ditalak sia teh ku aing kieu masyaallah komo di urang santri gitu ya hareupeun anak wae ulah sulumputan bisa mah dina susulumpatan ge ulah silih cabok ulah silih kadek gitu tuh kan kadek nah hate bisa mah lamun cek guru sama di mana urang karkas salah ka pamajikan ya keur bingung ka pamajikan lain kudu ngadat ajak sare tidinya sabab jernihna pamikiran teh di mana nafsu urang geus turun tuh nafsu urang geus turun cara nurunkeun nafsu kumaha sare jeung pamaj
Urang si bujangan sarejeng naon ieu. Cara nurunkeun naon emos? Wajar mata bujangan loba emosi wajar sebab can aya penurun emosi ada make paracetamol mau bener gitu kan. Ada penurun panas lain penurun. Marhaba cenah urang mah. Tapi beres marhaba kumaha kitu deui. Kitu tah. Buru-buru kawin ya. Buru-buru kau. Ibadah. Ibadah luar biasa. Sebab jelema nu engke kana kawin teh dosa. Ku sabab naon wae kan mah. Ku sabab sieun teh boga komo deui lamun ku sabab sieun teu karizkian, teu kana apakahan eta. Siga nu manehna wae nu boga rezeki teh gitu. Lain ku sabab rezeki aing sabodo teh pamajikan paraban uyah ge cenah kitu. Misalkan nanti kurang ku can anu daekeun. Eta mah nasib. Nasib betanya. Mentana ka Allah tuh. Itu lain minta ka indung bapana, mentana ka Allah itu. Indung bapana ge moal kamikeun lamun ka Allah teu diwidian. Tapi lamun ka Allah dibalikeun hatena ya muqallibal qulub, balikeun ka Allah hati anakna jeung hati indung bapana itu mau kudu nges. Tak ulina ulah ka imah awewe ulina ka masjid atau ka majlis mentana ka Allah. Kitu atuh. Cuma dianjangan ka imana Allah mah teu satuju atuh, dianjangan ka imana mah. Tapi lamun dianjangan akaring ka masjid, ka baitullah, ka imah Allah, kita ka majelis bari ngaji, tah kitu. Oh bener sih tadi saya kasih eta teh. Bener sih saya kasih eta teh kitu kan. Sok tah dibeli. Nya si Asep yang meja jeunan Mang Obur. Apakah mejana langsung dicopot atau bebeja heula ka Mang Obur? Ya bebeja heula tuh ka Mang Obur. Kitu deui eta jelema teh dadamelan Allah makhluk Allah dicopot jelemana langsung atawa bebeja heula ka Allah. Nya bebeja heula kalau lamun teu bebeja maling seteh kitu ngaranna. Bebeja heula ka Allah. Karak bebeja ka indung bapana tuh. Lain anakna heula, indung bapana heula. Gitu. Karena bae tidak cina ada anu penting mah cinta we cenah gitu. Ieu ngaranna restu mah penting, ngaranna restu kan. Anu penting mah pada cinta we cenah gitu. Hayu kawin cenah gitu. Teu santri mah tasuk teuing nya. Santri mah kudu tarabki kudu dina restu, dina doa indung bapana. Da eta penting eta. Hayu santri mah. Ulah pedah boboh habak wae, hayu urang kawin lari capek dah kawin lari mah. Capek. Takun kawin lari ganti pertanyaan anak. Amun kawin lari make baju pengantin atau make baju olahraga? Ribet atau make baju pengantin mah. Mending mun baju pengantin teu panjang we. Baju awewe mah geuning kadang nepikeun ka 5 meter bajuna geuning. Ai baru lompat mau baju 5 meter kris. Gitu. Banyak capek kawin lari. Keur bari diukna baju capek. Lain. Bener teu? Teuing da can pernah heuh wajar cerita pernah. Keur guys bari hidung da capek itu bari lompatan kumaha nampi tamuna eta lompatan ya tuh bari lompatan parasmanan nu parasmanan lompatan aduh ai kebayang ya urang teh kudu war tah kitu eta jadi urang teh kudu neangan kesenangan hate kitu tah neangan kesenangan badan sok we urang lebar keur awak sorangan mah kitu sok keur hate sorangan ulah lebar bil hirsi cenah gitu dina sungguh-sungguh ail ijtihadi fi talabil amal itu jeung deui kana teh dina neangan neangan harta teh urang kudu sungguh tuh geus gitu jangan di ditu neangan pakasaban teh urang kudu sungguh ulah pedah rezeki geus diatur ka Allah da moal matak duit turun ti langit tapi anggar kudu dikasab eta duit teh pada santri macam kieu angger ngaran santri kudu kasab ngan kasabna santri mah beda batur mah isuk-isuk nepi ka sore santri mah tiba da magrib nepikeun ka subuh cenah gitu naon eta teh dukun aja ka dukun teu eta ka Allah gitu wajad tahafiz zuhdi cenah di mana-mana urang geus sungguh-sungguh neangan pikeun kasenangan hate maka bakal nemu urang pijuh di dina juhna nari juhud teh tarkud dinar sareng tarkud dirham ninggalkeun dinar jeung ninggalkeun
tirami tina maninggalkeun dunya we ari ngaran juhud mah ninggalkeun dunya dina teh juhud hiji deui wa talaba cenah kitu nurul qalbi fi sholatin nahari jahron aya fi dhuhurin nasi bawajad tahu aya dalikan nur fi sholati laili sirra aya maktuman minan nasi jeung neangan cenah anjeun nurul qalbi kana cahaya hate cahaya hate mah kos kumaha eta euy nurul qalbi kana cahaya hate nu percaya mah moal mantak suudon ka batur eta cahaya teh nya moal mantak goreng sangka ka batur moal ngomongkeun batur pi sholatin hari dina waktu beurang jahron anu tandas aya fi dhuhurin nasi dina dohirna manusia jadi katingali ku manusia teh gitu. Terus pawajad tahu maka bakal nemu anjeun hukana itu cahaya qalbi teh di mana panggihna eta kana cahaya qalbi teh fi sholatil laili siron tu dina salat peuting ari magrib peuting can hah aya disebut peuting teh jam sabaraha setiap poek peuting lain setiap poek peuting lain poek peuting kitu tuh ai magrib peuting can ari peuting ti jam sabaraha jam 8 geus kasup peuting can hah isa sugan eta peuting jam sabaraha eta hah peuting jam berapa peuting jam 8 peuting nyebutna atau jam 8 sore jam 7 peuting atau jam 7 sore jam 6 sore atau jam 6 malam antara hah maghrib teh jam 6 peuting jam 6 malam gitu tuh tapi maghrib teh jam 6 sore berarti peuting teh jam sabaraha jam 7 cenah euy nah ti mana kaula tinu ngeunah-ngeunah jatuh ngeunah nyebutkeun jam 7 sore tinggal jam genep malam ngeunah-ngeunah jam 7 sore jam genep sore teh ngeunah-ngeunah kitu bener tah dina 2/3 peuting dirinya urang ngadua ka Allah bari jeung keur jelema teh mumeujeunna keur salare teh urang teu nyumputkeun dina ibadah urang insyaallah ke dirinya meunang nurul qalbi cahaya hati euy mun hate geus cahayaan beuh masyaallah gitu kan beda hirup ge caraan di mana-mana urang hayang nyangkeun kana rupa teh kudu cangkeun lah kurang hate cahayaan kurang hate nanya ku jalan loba salat peuting gitu soalnya salat peuting eta malaikat teh jadi beurang ieu nya nu ngadua teh kieu we kieu urang teh misalkeun teh boga sesuatu boga duit 10.000 boga duit henteu duit teh loba ngan tiap jelema rek dibagi 10.000 ewa jelemana ribuan harudang kabeh abi kadenge moal eta ya pasti kadenge ngan lobaan paling nu kabagian ge nu kadenge jeung nu deuk tapi lamun eta urang boga duit 1 juta misalkan teh rek dibagi 10.000 ewa ngan nu mentana teh ngan 2 siki kabagi hese moal ngabagikeunana moal tah model kitu peuting mah jarang jelema nu ngadu kabeh ge kadenge eta ku malaikat gitu moal hese ngabagikeun teh mata kalau ngadua beurang mah geus eta kitu sabab loba nu mentana gitu mata nu kadenge we jeung anu katingali gitu lain maksud urang teh katingali nya nu deukeut tadi dibagi moal mungkin nu ngabagi duit di dieu dibikeun nu tukang nya nu hareup heula dibikeun nya nu anu saroleh heula teh dibere naon kita urang mah ku sabab jain jelema soleh gitu tah kaduana peuting gitu di mana-mana jelema geus sarare urang aduh itu sarajan jauh ge diudang gitu ini menta teh udah berada di dieu jelema diudang diber kitu peuting teh kaistimewaanna pas kitu bahkan ditungguan yang naon ngumpul maneh teh gitu hayang duit bere duit hayang naon deui hayang jodoh dibere jodoh hayang naon deui hayang jodoh kan geus tadi hayang 2 sia mah cenah bere hiji hayang 2 hiji we heula cenah gitu bisa teu kadenge cenah kitu dibere kabeh hiji ge acan cenah kitu ternyata di mana eta teh dina waktu peuting jam sabaraha ieu jam 8 isuk deui nya waruya sallallahu alaihi wasallam